Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Ari tanah anu bagus ma anu gembur ma anu subur tanahna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kadieu kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugantenan enak belut mana eta tewak belut nya mah ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula. Masya Allah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakona. Masya Allah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus mah sueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung turungeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kalimat nyawan ka kacipet di deuleu ku urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teh nyawan ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis. Wow, ngeunah jasa. Isuk-isuk urang gadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang. Eueuh masalah. Ngeunah jasa baheula mah. Eueuh sugan nyeri beuteung teh. Tiis-tiis gadahar kos kitu. Eueuh masalah jasa. Irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip dialan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem dialaan sarua bae aduh loba jasa pas datang ka imam Masya Allah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa
segala rupa. Ya Allah, pohara tak teh rahmat tuh kas kitu juara radi jatah tadi ngecek malaikat di mana abdi kudu nurun didinya nek dijadikan rahmat jara radi. Waduh pare gori bajara radi henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari dideuleu ku patani bari ngarokol di songfu fut dideuleu dihandap. Ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik ambalayah di juru-juru sawah teh geus teu kudu makenan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aju datang ka imah het dikeuretan teu kudu dikeuretan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagek cerot amis. Taina teh di piceran baheula mah. Emang di piceran henteu. Hei, pohara teu kebal. Loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simeut. Mulai orang nyokot pangitik di teh kakolot urang kabege lapor kakolot ka dieu coba heula. Mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungan ka bapa urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak meunangan boh diisikeun kana botol. Eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno, Masya Allah masa-masa indah, masa jelema jalalujur jeung adil, masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lumantak cek abah almarhum coba deulean ci coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus Pak magrib geus yakin jasa asal lalai keluar magrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus Pak di deuleu ye gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus Pak orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah niheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari magrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari. Ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simeut digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong betul teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh tapi ngeunah aju pentingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul galuhur ja aya tiris pan baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa magrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledangder ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut habek jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu ada cokotan gitu aja memang gitu nanaon atuh sepeda ge paling cenah beak 10 tangkalas sepeda cabut eta ngeunaheun kana teh kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok. Hei, siapa masuk terpercaya bae. Tanyakeun ka urang dieu. Aduh aing mah. Bangun ngalelewe ka aing sia.
ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabai manu bagus tadi dijual eta anu kamerona ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa musim cabe mah woi santri teh meulem cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kuna sih nyeri bujur i carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saya teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan L5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan kunyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur santai keur carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji brang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur di ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Bang kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun kunyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngala awi polisi sia zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis mina Masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak mang nu awewe milu cenah awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah geus kitu neng sia kunaon milu nyana mawaan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya keur carita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim ngeunaheun tarariis neuk barang dahar huwi loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuweg ngeunah baheula balang mah baru kuari mal nyaeun suweg bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian biizni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan ngeunaheun subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sagesa kembangan tekebal langsung pentilan terus karolot kadele aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah
buah jeung buah lantaran pate ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan golede buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah kula mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ineng ngeundah-ngeundah teuing ku ari dengan sia telok ka dieu mulung buah buah sia mulung buah malah aing edet sia ka polisikeun jauh jasa tah jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tah ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim perebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah di handapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah ngeunah jasa neule potret-potret ka tukang indahna par eueuh bendu babarengan buah nu saha teh buah nu sabareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Quran disorotkeun ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dihujankan melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuari berkembang wudu salat puasa zakat haji sedekah jariyah
dan lain sebagainya. Ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tadina teu wudu kuari wudu nu tadina teu salat kuari salat nu tadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tadina teu daek bunga haji jadi haji nu tadina teu daek sedekah nu tadina teu daek jariah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi ku hari bisa diperbutkeun ku jelema. Masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema. Sorotan anak ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema. Kos itulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi. Masyaallah nu mantak beda jeung kafir. Ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu pinuh ku seplit pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh teu subur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi. Itulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu langsung tina baham kangjeng tina lisan kangjeng ngabalir. Kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Quran tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab eta saya naron za lahab wa imratuhu hammalatal fi jidiha hablum eta teh Wahab. Masya Allah lain lalagan. Kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab Abu Jahal Abi Lahab Sufyan dan lain sebagainya eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu sorot teu daekeun kuari kurang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Bahwa amin bahwa teu tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tetangga orang di lembur tetangga orang di luluhur orang di geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya lantaran taneuhna batu teu bisa jararadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta ge sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cek mbete pantas ngaji sih aja ngomong aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cek mbete jadi nyata tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatu jeung embe tuh kumaha nu jadi di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi atuh dangder jadi kui jadi geus bubuhan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja
cucu kan cucu kali age jadi dan lain-lain sebagainya Jararadi geus puguh jukut-jukut ba Jararadi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge Jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang lamun cucuk pacul cucuk pacul cabutan kurang jukut cabutan sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabbi lamun urang ngembalikan ke maha kakawasaan Gusti Allah Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika di hujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik kuno bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika di hujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur di hujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah masa gagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk teu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula ke deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh sia emang deuk nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibet-ribet siapa dalekeun bae atuh henteu cara tuh gua yang nyawa bae engke maksudna lamun kiai nek ngabangun deui kulakan di lembur dek maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju ke kieu maksudna kiai lamun meunang 100.000 50 jang kula pangkorak ieu ieu bangsatna ieu mentak aing mung loba omong ge eta kos kitu ih cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah menjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti geus hadir adapun ka dituna ulah loba tanya sebab siapa nggak nanya doang kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orang geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur bi izni rabbi Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur bi izni rabbi Allah lah anu ngurus ieu mah dik dijadikeun nu bantat biizni rabbi Allah nu ngurus emang sakit izin Allah lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah deuk disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihi